aya nama geus apal geus kapanggih Curug teh teu leuwih ti 3 liang. Hah? 3 liang? Ah, curiga mau api balikeun deui wae ieu mah. Emang liang naon wae gitu? Sok bayangan ku anya lahir orang teh ti nu liang. Geus gede orang neneangan liang. Nah, orang geda pasti balik ke nu liang deui ah. Astagfirullahaladzim sakit. Cing atuh ya keur healing mah tong inget wae ka nu liang. Ai mana teh? Ah. Lieur. Asih itu tuh liangna gede. Mana gitu? Apal tuh abi penting menira rudat. Ya orangnya mimpi basahnya jadi rudet. Lain sok kamu karep boy mimpi basah. Lain kan batu mah mun saretanya dikegepan ku pamajikan atau ku kabogo. Nah ada urang mah dikegepan ku arep-arep teh kitu tah. Saya ngomong lagi istighfar 1000 kali ge angar we. Ngap. Eta teh cing cirining nya si eta teh arep-arep teh gitu. Lainnya nahabat di ngaranan es bonbon. Teuing, aku mah kitu. Belah mana esna ti henteu. Satu bonbon hungkul. Dikariweuh make es bonbon. Udah heueuh gitu. Anjay. Teuing wae ka. Mang Mul, di mah buka kulkas teu? Aya, narek nya naon di dinya gitu. Kebeneran Mang, urang mau batuna euy. Hilunya nes batu. Urang geus capek rek ngama ka dinya teh. Narek iraha di dinya kitu wae. Bray, ku ayeuna heuh urang mah geus teu hayang ngadahar kalapa muda. Anjing hoream alus ka kesehatan cek dokter oge. Lain Bray, sieun urang mah. Nah, sieun kunaon emangna? Urang sieun heuh, bisi ngopol urang jadi santen. Lalu tuh sakantenan sareng sekoteng, nangge hirbis. Jadi sok buah atau tawa sirup. Sakit. Isuk-isuk tadi maneh kemana wae? Ku aing dewe teu ngabales. Ngereng jadi kitu na teh. Urang keneh isuk-isuk mah penting begadang tuh ke jam 4 subuh. Ya, entong kitu wae ai maneh ngora keneh cekolot mah rezeki teh sok dipacok hayam sia. Ayam saha nu wani macokna ku aing dipelencit. Cok digorong menjadi rezeki aing. Mang urang mah teu ngartinya kudu hiji barang eta euy. Emang kumaha eta barang? Heueuh Mang, ari nu di dahar huluna, ari nu beak buntutna urang mah aneh teh. Jadi penasaran gitu. Emang barang naon gitu? Udud Mang. Nah, ujuk-ujuk kayak udud gitu. Kumaha caritana gitu? Heueuh, anu dikenyot mah huluna, ari nu beak dengan buntut mah. Oh gitu, menyatu tahun gitu. Bro luas euy. Nah, Mang yang dikenyot